Sanjaya Garang asli na soma Gela na Jawa na pedang dewa Guru na Abah raksa jaga Tembeang sora tanpa lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana wilujeng wengi sampurasun aki nepangandainya ka sadayana para penggemar dongeng Sunda di mana bae ayana. Wilujeng patepang dangu deui di acara dongeng ti Kandaga Tepas Sunda. Urang ngeureuyeuh deui pamirsa neraskeun hanca anu katunda lalampahan sanjaga lunggung dina lakon Setan Ranca Bangke anu nincak bagian ka-8. Kumaha terasan ieu lalakon urang Bandungan we saserangan sakedap deui. Mugi-mugi sadayana pamirsa di mana bae ayana aya dina panangtayungan Allah Ta'ala nya dipaparinan kasehatan lahir sinareng batina jembar manahna gambil rezekina oge lancar sagala rupi urusanana sareng ditebihkeun tina sagala rupi mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Urang keureueuh pamirsa sajan aki medar dongeng mangga kangge nu nembean manco nembean ngadangukeun ulah asa-asanya diteke tombol loncengna di subscribe heula ditoel tombol loncengnya ulah tarik-tarik bilih peupeus HP-na supados aya notifikasi pami aki neraskeun hanca dongeng. Atur nuhun ka sadayana parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Mugi we saserangan urang dina acara dongeng ieu tiasa ngareuah-reuah seni dongeng Sunda supados tetep aya, tetep rame, tetep nanjeur, tetep waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda. Par samakna saur bajigur sareng awugna mangga kaparayun sadayana prung Wanoja nu tarung ngalawan Dewa Tangkorak teh make papakean jubah koneng anu ngarangkep baju beureum kayasna. Bukna make kone 2 sesana mah dirumaikeun. Wanoja eta teh beungeutna geulis, panonna buleud mani enah, kulitna koneng umyang bereresih. Manehna nyakel pakarang hiji suling anu bisa nyemburkeun sinar beureum ka waseuna kanu jadi lawana. Eta wanoja taya lian Dinada. Dinada teh urut jalma pasir kasmaran murid jenatna Nyai Guntur Ayu. Panginten pamirsa masih emut ka Dinadanya. Nu kirang apal jujutanana mangga tiasa di guar tanapi di Bandungan dina lalakon Satria Langlang Jagat sareng Rumangku Purwanya nu tos tamat dipedar di ieu Kandaga Tepas Sunda. Bapak Guru, abdi teh wanoh ka eta wanoja ceuk Sanjaya. Maranehna harita aya di luhur hiji pasir cadas anu bisa bebas ningali ka arah hareup. Abdi wanoh pisan ka manehna teh Bapak Guru. Wanoja mana anu teu wawuh jeung teu dikenal ku hidup Sanjaya. Sakabeh wanoja wawuh jeung hidup, dasar wae panon hidup, panon maca karanjang,
Cek setan somea nyeun Sanjaya jadi era. Ingat Sanjaya, hidup di calon salakina sariningrum. Ulah sangeunahna molotot lamun nempo awewe. Maksud abdi eta wanoja teh dinada sobat abdi Bapak Guru. Nah abdi teh kenging mantosan anjeunna. Margi saur abdi mah dinada teh sanes tandinganana Dewa Tangkorak. Kitu banglaga kadengen emalan. Nyawa Dewa Tangkorak mah jatah kaula. Ulah anjeun nyorobot sangeunana Sanjaya. Kaula nu bakan yang harupan si Dewa Tangkorak pikeun nyieun balitungan. Atuh teu tiasa ki dinada teh sobat kuring. Kuring wajib mantuanana sabab dinada memang sobat anjeun, tapi Dewa Tangkorak jatah kaula. Kitu banglaga katampo keukeuh. Akhirna setan somea kadenge kedalisan. Nyawa nu diparebutkeun ku ranjeun teh nyawa si Dewa Tangkorak. Hut blesat ngadadak setan somea teh nunjuk ka hareup. Tina curugna ngeblesat hiji sinar bodas perak kawas sinar bentang. Sinar bodas eta ngahancap pisan kana dadana Dewa Tangkorak. Sawaktu Dewa Tangkorak ngagajleng rek narajang kalawan anu harita keur sosolontodan sabab kakeunaan ku tenggelanana. Wut siat sereb. Sinar eta ngahanca dada Dewa Tangkorak. Awak begung. Eta teh langsung bae meceleng ka tukang kawas anu dialungkeun ku hiji kakuatan anu rongkah. Dewa Tangkorak labu nangkarak bengkang ngagerebut tarik tuluy teu usik deui malah teu kadenge sora-sorana acan. Dinada ngagebeg nempo lawana ngadadak ngajungkel rubuh. Bari jeung geus teu walakaya. Dinada beuki reuwas sawaktu nempo awakna Dewa Tangkorak teh ngaluarkeun hasyeup. Hasyeup beuki lila beuki kandal nyembutan sakujur badana Dewa Tangkorak. Tuluy sawaktu angin niup rada tarik hasyeup teh buyar. Panon dinada beuki molotot nempo awakna Dewa Tangkorak kiwari geus rubah jadi tangkorak dijubah ku lawu sarta di calana beureum. Ajaib pisan, kunaon manehna rubah jadi tulang taleng eueuh buukan sarta eueuh kulitan. Ieu maya jalma nu mantuan aing dina ieu tarung. Dinada teh gancang malik neuteup ka arah luhur pasir cadas. Manehna ngarenjag deui bae ningali geus aya 3 urang jalma nangtung dina mumunggang pasir cadas. Anu salah saurangna nyaeta Jayaka Kasep nu dikenalna ku ngaran Sanjaya Galunggung nu gelarna Si Jawara Pedang Dewa. Geningan Jawara Pedang Dewa nu geus nulungan aing teh. Gerentes dinada dina hatena. Bari nahan rasa nyeri dina tak-takna urut kahanca ku tenggelan musuh, dinada gancang ngalengkah nuju ke arah punclut pasir cadas. Sementara eta di luhur pasir cadas anu teu sakumaha luhur, kitu banglaga kadenge harita gegelendeng. Sia laing mah can kaburu males pati. Nyawana si Dewa Tangkorak kaburu mabur. Setan somea gancang nembalan. Ayeuna nyaranjeun parebut tulang talingna si Dewa Tangkorak. Los rek parebut. Jika itu parebutkeun sangkan sakalian kawas ajag leuweung anu sok resep parebut tulang. Sanjaya silih pondok tuluy nyarita. Kunaon sawaktos abdi tarung sareng Dewa Tangkorak, Bapak Guru henteu ngalakukeun hal kawas tadi. Dewa Tangkorak harita mah masih boga jatah hirup satengah poe deui ti kajadian harita. Kaula teu wani miheulaan papasten takdir. Ayeuna mah jatah hirupna geus beak. Jadi kulawan ningali pas tenggelan pancabut nyawa, walon setan somea.
Abang-abang bisa apa karena takdir manusia. Cek itu mang laga bari manyun murukus sunu, sedangkan Sanjaya ukur yang serikeun. Harita dina ada geus tepi ka punjurut pasir cadas, manehna langsung bae nyamperkeun ka Sanjaya. Kang Sanjaya, hatur nuhun pisannya kana pitulungna. Lamun seug akang teu gancang nyieun tindakan, sigana kuring teh geus tiwas di leungeunna si Dewa Tangkorak. Kuring memehan geus taya daya pikeun yang hareupan seranganana anu cepet pisan. Sanjaya jadi tengenah hate. Manehna ngareret ka Setan Someah, nyatana tokoh sakti eta keur cacarita ka kitu mang laga. Jadi budak ngora mah ngeunah ya. Terus-terusan jadi pujaan para wanoja. Sanajan teu ngalakukeun naon, masih we dianggap gede jasana. Urang ge baheula pernah ngora sada pernah ngalaman hal kawas kitu, Kang. Ngadenge obrolan eta Sanjaya beuki teu ngeunah hate. Terus Sanjaya nyarita ka dinada. Sabenerna mah tadi anu Setan Someah gancang megat kalima. Nyai geulis. Meureun mah memang can waktuna si Nyai tiwas dina poe ayeuna. Kusabab kabeneran kami ngaliwat sarta gancang Sanjaya teh ngaleupas tenggelan jarak jauhna anu memang hebat eta. Sabenerna taya nu perlu dibanggakeun, sanajan tenggelan Sanjaya memang hebat katempona. Sumuhun Eyang, abdi teh kataji pisan ku jurus-jurusna Kang Sanjaya. Nyaheug teh teuing sok we kataji sawaregna. Sawa bisa kejeung deui kami kudu mawa indit Sanjaya, sarta hidup mah teu meunang milu. Emang Kang Sanjaya teh rek indit ka mana Kang? Tanya dinada bari neuteub ka arah Sanjaya. Sameme Sanjaya ngawalon Setan Someah geus kaburu kedalisan deui. Rek ngawas mika jahatan deui cara bieu. Bapak Guru ulah kitu harewa Sanjaya. Keun wae meh manehna beuki kataji ka hideuk. Harewa Setan Someah nyieun Sanjaya jadi teu puguh rasa. Dinada, kunaon anjeun tepi ka tarung ngalawan Dewa Tangkorak? Tanya Sanjaya ka Dinada. Baheula, sawaktu jenat guru masih jumeneng, paguron kuring pernah bentrok jeung pagurona Dewa Tangkorak. Tapi pihak kami teh leuwih unggul. Sawaktu tadi papanggih sigana manehna teh masih apaleun ka kuring. Sarta hayang malas dendam tina elehna pihakna baheula. Walon Dinada bari teteupana teu leupas tina beungeut kasepna jawara pedang dewa. Sanggeus nempo Sanjaya unggut-unggutan Dinada malik tumanya. Sabenerna Akang rek indit ka mana ieu teh? Akang teh kudu nurutkeun Bapak Guru ka Gunung Kamuning. Nah kuring meunang milu jeung Akang pan urang teh lawas teu papanggih Kang. Nya urang teh memang geus heubeul lila pisan teu papanggih, tapi kaputusan meunang jeung henteuna mah aya di leungeunna Bapak Guru Setan Someah. Kusabab Sanjaya gancang ngareret ka dirina, Setan Someah daek teu daek kudu gancang mere jawaban pikeun Dinada. Nyai, lalampahan kami lain rek ulin jeung senang-senang. Jadi asana dina janget ayeuna mah kami teh teu bisa ngajak hidup. Sejen waktu hidup meunang milu jeung kami indit ka basisir. Urang nguseup lauk jeung ngojay di lautnya. Kaula miharep hidup teu kuciwa Nyai geulis. Dinada katempo kuciwa tapi gancang disamunikeun dina imutna anu kareueut. Dinada atuh nyarita ka Sanjaya. Nah, Akang bakal nepungan kuring. Lamun ke urusan Akang geus rengse, kuring sono pisan kana heureuy Akang. Kitu mang laga anu kadengen embalan.
Lamun Sanjaya teu nepungan anjeun nyai keun kula bae anu bakal nepungan anjeun. Kula ge pinter heureuy mah, malah heureuy kula leuwih lucu dibandingkeun Sanjaya. Setan Somea gancang nyenggol cangkengna kitumbang laga. Kaya corot masih bae cengihin. Kuring mah ukur heureuy Kang. Walon kitumbang laga bari nyengir, Sanjaya oge miluseut. Pamiarsa sadayana ulah hilap ieu dongeng dialpukahanku Apiliasiti Sopi. Saha nu palae ngagaleuh buku-buku dongeng Sunda ikat atanapi sajabina. Atanapi sagala kaperyogian pamiarsa hoyong ngagaleuh naon we pamitiasa mah ngagaleuhna ngalangkungan produk anu aya dina handapkeun ieu dongeng atanapina pojok ieu video. Atanapi anu aya linkna dina deskripsi ieu dongeng. Saparantos ngaklik link ka Shopee nama terus lebet kana aplikasi Shopee-na. Bebas pamiarsa bilih balae ngagaleuh naon bae oge mangga. Balanja ngalangkungan dongeng Aki atanapi ngalangkungan channel Aki sami sareng ngabantos ieu channelnya kana kamajenganana. Hatur nuhun kana perhatosanana urang teraskeun dongengna. Lamun urusan akang geus rengse, akang bakal nepungan anjeun dinada. Hampurannya lamun ayeuna mah akang teu bisa ngajak nyai. Sabab Bapak Guru teu ngidinan ngajak saha bae oge, kajaba meureun kami tiluan. Ceuk Sanjaya. Dinada sabenerna mah masih penasaran aya urusan naon sabenerna teh antara Sanjaya jeung dua tokoh kolot eta. Tapina dinada teu wani pikeun tumanya sabab Sanjayana ge teu daek nerangkeun nanaon ngeunaan tujuanna indit ka Gunung Kamuning. Akhirna mah dinada ukur bisa mendem rasa kapanasaranana dina jero hatena. Bareng jeung gupayan leungeunna sawaktu anu tiluan ngalengkah indit ninggalkeun punclut pasir cadas eta. Lalampahan nuju ka Gunung Kamuning teh ditempuh ngagunakeun ilmu ngahampangkeun awak jeung ilmu lumpat. Satiluna kokolebatan gancang pisan kawas kalangkang setan anu bebelesatan diantara rapetna tatangkalan. Nyatana gerak silumana jawara pedang dewa bisa ngimbangan kana ilmu sarupa anu dipibanda ku setan Somea. Sedengkeun kitumbang laga mah rada tinggaleun di tukang. Tapi sanajan kitu teu nyieun kitumbang laga tepi ka leungiteun arah. Sawaktu Sanjaya jeung setan Someah tepi ka punclut Gunung Kamuning, teu lila ge kitumbang laga nyusul maranehna tepi ka dinya. Punclut Gunung Kamuning teh hawana tiris kacida. Lamun jalma teu mibanda ilmu manaskeun awak, getihna sigana bisa beku cicing di dinya ukur saparapat poe ge. Dangdaunan jeung batang tatangkalan dilapisan ku busa salju. Taneuh oge sarua dilapisan ku salju. Tapi pikeun jawara perang dewa anu mibanda hawa murni geni salju, manehna teu kapangaruhan nanaon ku kaayaan samodel kitu. Setan Somea harita nyarita ka kitumbang laga. Tumbang laga, kaula butuh tempat anu teu ngahubung atawa henteu nempel kana taneuh. Ya anjeun bisa pangneangkeun tempat kawas kitu di dieu. Kakang Budawira, ieu wewengkon teh apanan wilayah kakang. Tangtuna nu leuwih apal kana seluk-beluk ieu tempat banyak kakang ku anjeun atuh. Asana pamohalan kuring bisa manggihan tempat anu teu nempel kana taneuh di wewengkon. Alon hitumbang laga. Bener oge ucapan anjeun teh tumbang laga. Tapi kaula poho di mana tempat nu teu nempel kana taneuh di wewengkon.
Saya ingat kaula mah memang aya. Tapi di mana eta tempat teh nya? Duh. Hemang poho pisan kaula bener-bener ieu mah poho teh. Maklum umur kaula teh geus kolot pisan. Jadi ingetan kaula beki poe teh beki bae ngurangan tumbang laga. Kitu mang laga cicing ngahulang. Mikiran tempat anu teu nempel kana taneuh eta. Ngadadak Sanjaya teh tumanya ka Setan Somea. Saleresna kangge naon tempat anu teu nempel kana taneuh eta Bapak Guru? Kaula waka ngagunakeunna pikeun dampar alias alas. Ampar kusabab engke lamun hidup narima ilmu warisan kaula eta. Awak hidup teu meunang nempel kana taneuh. Lamun awak hidup aya nu nempel kana taneuh, sakabeh bumi ieu bakal narima getaran gelombangna anu bisa nyaatkeun getih sakabeh makhluk nu nempel kana taneuh. Abdi teh ngagaduhan ilmu sayuti angin, Bapak Guru. Abdi teh tiasa ngalayang henteu nempel kana taneuh. Nah ilmu eta teh tiasa diangge Bapak Guru. Oh iya. Hidup teh ngagem sayuti bayu. Tapi nyaha bener hidup bisa ngalayang henteu nempel kana taneuh. Coba tunjukkeun heula ka kaula. Sanjaya narik napas lalaunan. Tuluy ngawatek aji sayuti bayuna. Ngagunakeun napas, tarikan napas jeung aturan napasna. Lalaunan awak Sanjaya ngalayang naik ka luhur tepi ka sawates cangkengna Ki Murdawira. Sukuna jelas katempo teu napak kana taneuh. Ayo salus, Ki Murdawira unggut-unggutan. Ayeuna turun heula Sanjaya, urang ngambang bae di luhur. Urang sopan ka tempona. Ngagunakeun napasna Sanjaya ngatur awakna turun lalaunan deui tepi ka dampal sukuna nincak deui kana taneuh. Setan Somea malik ka kitu manglaga. Tumbang laga. Kaula butuh bantuan anjeun. Pikeun ngajaga keamanan kami duaan sawaktu ilmu eta diturunkeun. Kumaha maksud Kakang teh teh? Salila kaula nyalurkeun inti ilmu pranasukma. Kami teu meunang diganggu ku naon bae oge. Teu meunang katoe usaha wae oge. Walah leuwih halus lamun kami teu kaganggu ku tiupan angin. Acawa ku sorak korosakna jangjaunan. Jadi kaula miharep anjeun bisa ngajaga kasangangan jeung keamanan kami duaan. Kitu manglaga cicing mikir sakedeung. Sanjaya sarua jempe manehna ukur nurut we sakumaha parentah tokoh sakti anu disebut ku dirina Bapak Guru eta. Kakang Murdawira, cek kitu manglaga kadenge kadalisan. Lamun anu dibutuhkeun ku Kakang keamanan samodel kitu. Hartina kuring kudu ngalindungan Kakang jeung Sanjaya tina tiupan angin sagala. Hiji-hijina cara kuring kudu ngagunakeun jurus Tameng Surya. Anu engkena teh Kakang jeung Sanjaya bakal ditutupan ku lapisan kawas kaca. Kayana mah rapat jeung kuat, tapina waktuna teu bisa lila-lila Kang. Sabab engkena moal aya hawa di jero lapisan kaca eta.
Caul ya teu butuh waktu anu lila pisan. Sanggeusna inti pranasukma disalurkeun kabeh kana galih napas sarta inti roh dina diri Sanjaya. Saterusna mah kami teu butuh deui kayaan jempling murni. Anjeun bisa ngaleupas lapisan kaca eta. Sakadap Bapak Guru upami kenging abdi hoyong terang. Naon kagunaan ilmu pranasukma eta? Cek Sanjaya. Sanggeus narik napas heula Ki Murdawira tuluy nerangkeun naon kagunaan jeung kahebatan ilmu atawa jurus pranasukma. Kitu manglaga gigancang we masang ceulina sabab ti mimiti ge manehna teh penasaran pisan. Hayang apal ilmu naon anu sabenerna teh rek diwariskeun ku Ki Murdawira ka Sanjaya. Tapi salila ieu manehna teu wani pikeun tumanya ka Setan Somea. Samemeh nyarita Setan Somea malikeun badana nyang hareup ka kitu manglaga. Sanjaya harita nangtung digigireun kitu manglaga, sabar ngadago kana jawaban ti Setan Somea. Sanjaya, hijab nampo batu bodas sagede anak kuda di satukangan kaula itu. Cek Ki Murdawira, sumuhun Bapak Guru, abdi ninggal eta batu. Walon Sanjaya bari panonna maneuteub mencerong kana batu badag nu dilapisan ku salju. Anu gedena teh sagede anak kuda anu keur nangtung. Ayana 7 atawa 8 lengkah disatukangeun Setan Somea. Perhatikeun terus eta batu. Ulah heran. Lamun eta batu ngadadak pindah ka jajaran cangkal nu aya disatukangeun hidup itu. Cek Ki Murdawira deui bari nunjuk kana jajaran tangkal nu aya disatukangeun Sanjaya jeung kitu manglaga. Sanjaya jeung kitu manglaga teh bareng ngalieu kana jajaran tangkal anu ditunjuk ku Ki Murdawira. Tapi dina pikiran masing-masing mah masih bingung jeung hemeng ngeunaan naon maksud ucapan Ki Murdawira bieu. Dina kayan kitu, hiji bayangan beureum ngolebat datang ka tengah-tengah maranehna. Kolebat celeg. Apal-apal saurang awewe tengah tubuh, samping jangkung make kabeh beureum. Geus nangtung bari ngelek boboko jeung nyuhun nyiru dina luhur sirahna. Eleh kabeneran ieu keun karariung geuning di dieu. Aduh. Untung kalacak keneh nya meni abret-abretan ibi ti lemur belah ditu. Mudag ka dieu adeh. Ieu da hawa teh tiris mending ieu. Tah jarajan heula awug anu haneut keneh amis raos kareut geura matak deudeuyeun apanan awug ibi mah. Tah ieu kukurawu alias sulap jagongna sok mangga ieu jarajan heula. Supados bade nurunkeun ilmuna. Henteu pabelit sareng beuteung nu kukurubukan. Dede. Bahagus mana bahagus ya borong geura. Para pamirsa. Aduh kunororjolna atuh bisa ruit urang cekapkeun dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana lalampahan Sanjaya dina lakon Setan Ranca Bangke bagian ke-8. Sagurang teuneun heula dihaneuleum sieum gesan sampureun wangtuna dihanjuang siang gesan alaeun urang sampeur deui di bagian anu salajengna. Hatur nuhun kasadayanan parantos manco satya ngadangukeun oge ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng aki. Sakitu heula panginten nu kapihatur wengi ieu nya urang patepang dangu deui di bagian anu salajengna. Aki namit mungkur heula pamirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios
cagah hancur.